Bah, buru-buru itu mobil domang geus ngadagoan. Lagi lu atuh ngadagoan watir. Ini juga bukan main dibayar. Mobil mah tenang, sama kudu sih. Di mana? Coba itu. 10 juta. Boga hutang di ka bos Agit. Mau kamari can dibayar. Kumanya bayar sore nya. Oh, kejauhan bayar. Kopi dua nasi ngasih. Bismillah. Ayo usaha. Dulu atuh Abah Jilun keur bareng jeung pengusaha muda Domba Garut Padepokan naon Jang? Negeri dongeng Lain Padepokan Jembar. ngaran ieu tadi Oh, Jembar mah ngaran mobil. Aya aslina mah Padepokan negeri dongeng. dongeng. Poe ieu tong dipake mikiran poe isuk, poe ieu pigawe maksimal mungkin keur bekal poe isuk. Ke lamun poe ieu dipake mikiran poe isuk, poe ieu moal kapigawe. Poe isuk mikir deui keur poe padeto. Ayeuna sapanjangna mikir tanpa pergerakan. Rumah pangaos sabaraha masih kan 2 hiji. Ya teh 2 hiji. Nuhun mira. Ayeuna upami awis 15 kapasiteun ieu. Moal mesir kok awis 15. Assalamualaikum. Tah barudak bisi nu baru tuh Mei di pasar dieu teh, Bos. Ukur rada normalnya harga teh. Hancur. Tuh, hari ini ka dia buru-buru balalaja domba mah ka pasar Anir Bayongbong. Ara alus deui wae, harga marurah deui wae. Moal duitna sing loba henteu anyukan